Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'du. Puji anu janten mimiti hayu urang sanggakeun ka Gusti anu Maha Suci. Puja minangka pamuka carita ka Pangeran anu Maha Kawasa. Syukur kapihatur ka Allah anu Maha Ghafur. Salawat keiring salam mugia salamina ngamalir ka panutan urang sadayana Nabi akhir Nabi anu diselir. Nyatana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka kulawargana, para sahabatna, ka para tabi'in-tabi'itna dugi ka urang sadayana salaku umatna anu salawasna nucurug jalur mantenna. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah dina dangu ieu kersani Allah Subhanahu wa taala. Urang tiasa riung ngumpul di ieu tempat dina raraga Festival Tunas Bahasa Ibu jenjang SMP tahun 2024. Simkuring haturkeun sewu nuhun laksa ketika bingahan karengrengan panata calagara anu parantos maparing waktos kanggo ngiring jabung tumalapung dina ieu waktos. Mung hapunten anu kasuhun, wire simkuring mata aya katiasa, sok sanaos kitu simkuring ngawanter-wanter maneh bae. Malah mandar anu dipedar ku simkuring teh aya manfaatna kanggo urang sadayana. Girang pangajen anu ku simkuring dipihormat. Dina dangut ieu simkuring bari sumedar ngeunaan ngalonjatkeun kaneus kana budaya Sunda. Hadirin, kiwari urang Sunda tos teu apal kana budaya Sunda. Lamun urang gumantung kana ilmu sosial, yen hiji barang bakal boga ajen lamun boga harga. Harga bakal kabeh milik lamun boga ciri. Leungit ciri, leungit harga. Leungit harga, leungit ajen. Tah eta pisan anu kaalaman anu katincak ku budaya Sunda. Tawis urang Sunda tos seueur nu teu apal kana budaya Sunda. Kawasna teu sakedik anu dina campur gaulna tos teu pisan dina budaya Sunda. Basana, rasukana, senina, katut rengkak paripolahna tos ngantunkeun ajen inajen anu tos lami dipupusi. Malah aya niat bade mempohokeun. Majar teh gengsi mun nyarita nganggo basa Sunda. Nganggo rasukan Sunda, ngadangukeun kesenian seni Sunda. Kampungan cenah, asa kuharianeun. Sok weh titenan ku sadayana. Nu kahiji basana urang Sunda geus teu mindah. Utamina mah di kalangan rumajana. Barudak kiwari sanajan asli turunan Sunda, dina cacariosan jeung babaturana geus lain jiga urang Sunda. Sok ngomong kieu geuning. Aduh, gimana ya? Gue kayaknya gak bisa datang di rumahmu. Tapi meskipun demikian, tolong sampaikan salam gue ke nyokap dan bokap lu. Eta teh urang Sunda. Padahal mah lamun urang Sunda diajak Sunda heula. Ye, da eta teh nampikna nolakna mata kaos kana cepil teh. Aduh, hapunten, sigeuna mah teu acan dugi kana waktosna abdi ngadongkapan ka bumi salirap teh. Insyaallah manawian sanes waktos. Pandros pisan kadanguna teh. Sanes teu kenging nyarios basa Melayu. Tapi keur urang Sunda mah ulah hilap kana budaya Sunda. Nu kadua, rasukan urang Sunda geus teu mindah. Rasukan panganten teh ayeuna mah jiga urang Eropa. Anu lucu justru anu nyida teh ayeuna mah urang-urang deungeun make rasukan kabaya. Ari urang Sundana make rasukan barat. Pan lieur eta teh. Hal ieu ngan dimahari. Ti urang Sunda geus poho kana purwadaksina. Geus poho kana asal-usulna. Yen rasukan mangrupa simbol atanapi ciri budayana. Terus nu katilu di bidang seni. Khususna seni musik atawa seni sorak. Barudak kiwari apal keneh kana lagu pop Indonesia. Tibatan pop Sunda, jaipongan, kacapi suling, sapertos kieu geuning. Bandung Lembang, puseur kaindahan, diriungku gunung-gunung, gunung Sasak.
Sunda kiwari geus teu apal lin luar biasa na budaya Sunda. Kalah dari orang barat, orang luar anu dialajar kana kebudayaan Sunda. Hadirin anu kusimkuring dipihormat. Dina dangeut ieu samistina simkuring umajak kasedayana. Yuk urang manjatkeun deui karieuis kana budaya Sunda anu luhur. Ngalampungan dipaning kagiatan Kasundaan. Masyarakat nu campur gaulna ngagunakeun basa Sunda. Masyarakat nu ngahibur dirina ku seni Sunda. Lamun urang Sunda hayang boga ajen, rung gerata rung memulai budaya Sunda. Sabab naon? Leungit ciri, leungit harga, leungit ajen. Lamun urang Sunda bakal dihargaan deui ku nu lian, lamun urang Sunda mingtongkeun deui ciri kasundaannana. Mugia bae di zaman kiwari Sunda salawasna nanjung. Cag sakitu anu kapihatur, nida cukup lumur jembar, hampura anu kateda. Boh bilih aya cariosan simkuring anu ngabendur kana kalbu, ngabetrik kana ati, ngagores kana hate, ngabintara kana taat. Nida si hampun teunana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.